Kenaon Mang Baru dinya Mang Baru? Jeker ningalian ieu aing teh mun dipindahkeun maksudna neudeun kanang hayam di dieu geunaheun meureunnya heuh. Heuh, geunaheun suatu geura pindahkeun. Neangan si cungur teh nungan si cungur rek dititah ku aing teh eueuh ting ka mana ningali teu. Oh ningali teh keur ulin sumur di ditu. Rese si kehet teh dititah teh. Tuh, yang tadi malah nek ka dieu ngomong nama. Heuh, ku aing di ronggoan teh tadi ge eueuh. Tuh si cungur datang geuningan. Tah kabeneran si cungur ka dieu aing nek nitah. Nek naon? Nek nitah aing. Kita naon? Heuh pindahkeun ieu pindahkeun aing nek neudeun kanang hayam di dieu maksudna aing nek nyokot lah kanang hayamna di ditu geus ieu pindah-pindahkeun heuh. Aing nek cepet heula heuh. Aisyah Erik mina-mina kenalin gitu harus teh ulah dialung-alungkeun kitu. Kumaha tuh? Cuma emang kitunya. Kieu dah, bae lah. Alung-alungkeun kitu tuh. Aisyah Erik hayang ngamak Mang Badru mina-mina keuna kitu mah. Mang Badru teh sieun. Aisyah yang diamuk Mang Badru yang carekan. Moal. Tuh, Mang Badru na datang si teh Erik. Hari sia dititah teh tara baleg Erik. Ku aing titah dipindahkeun ieu kah dialung-alungkeun kieu atuh. Nya geus kumaha tuh, Mang? Tuh, cek aing ge nya bakal ngamek kan sama bieu moal cenah ngomong nama. Yeuh, maksud aing heuli kieu ye heuh. Pindahkeun teh maksud aing lain dialung-alung kieu nya bereskeun deui ngalah teu bangga 2 kali. Heuh, cek urang geus dibejaan ku urang eta. Ngomong nanti cenah keun bae kieu cenah majarkeun teh. Da ngomong lagi teh jelas tadi sitah dibereskeun. Nyacing hidang sorangan wes teh inisiatif atuh mentak naon nyepi aku teu ngarti mentak ditah pindahkeun ge bari bereskeun deui ngalah teu bangga deui. Sakitu ge teu ngarti dititah teh anehna teh.